Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, barudak kelas genep, kumaha kabarna? Daramang sadayana. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ya. Tadi kan parantos diajar tematik sareng Bu Ayu. Terus teh diajar tahfiz Quran ya. Tah ayeuna kan kamari mah luring ya, tatap muka urang teh sapa tepang. Tah ayeuna mah melalui metode videonya. Nah, BDR, belajar dari rumah, tetap ceria dan semangat. Nah, tah ayeuna barudak sadayana urang sami-sami diajar ngeunaan nyieun pertanyaan dumasar kana carita. Sareng ngaregepkeun tur nitenan eusi tina lagu sauyunan. Nah, nya lagu sauyunan anu ciptaanana teh Bapak Dani Setiawan. Tah kitu nya. Sataacan dikawitan urang sami-sami ngadoa heula nya. Kelas genep kedah semangat diajarna karena sakedap deui teh apana kelas genep mah tos naon ge teh Oktober teh tos seueur-seueur soalnya anu ku ibu dicarioskeun teh ya minggon kamari. Tah teu karaosnya ayeuna tos tepang deui saminggon teh teu karaosnya. Tos saminggon deui kitu nya urang hirup di dunia teh. Tah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahnya kumaha cenahnya nyieun pertanyaan teh nya ngadamal pertanyaan teh kumaha. Nah, kamari mah kan ngeunaan naon kamari teh nyaeta beda ngahijinya beda-beda tapi tetap ngahiji kamari teh nya. Tah ayeuna mah nyieun pertanyaan. Tah di dieu tah aya sabaraha contoh, hiji contohnya anu kedah ditengetkeun ku barudak sadayana ieu. Jaka jeung Ucok mah bareuki heureuy. Tapi sosobatanana darit pisan. Tah bareuki heureuy teh senang bercanda ya. Jaka sama Ucok mah senang bercanda. Tapi mereka tuh sobat dalit gitunya, misalkan Ilham sareng kakak Putra misalkannya sobat dalit. Nah nya tah Jaka sok ka imah Ucok, sabalikna Ucok sok ka imah Jaka. Tah kumaha saurna teh ieu teh ngadamel kalimat naon namanya teh pertanyaanana teh kumaha dina dumasar ieu caritaan singkat ieu teh nya kumaha sosobatanana Jaka jeung Ucok. Tah kitu pertarosanana. Jawabna sosobatan Jaka jeung Ucok teh tahnya iya dijawabna tah Ucok mah beuki heureuy tapi sobatna dalit. Jaka jeung Ucok sok ka imah sabalikna Ucok ka imah Jaka. Tah ieu jawabanana. Terus inu kaduana cik contohna. Kaayaan nagara urang teh aman tur tentrem serta masyarakatna silih hargaan agamana sarta budayana beda-beda. Tah kumaha ieu bade ngadamel pertarosanana tentang negara teh. Kumaha kaayaan negara urang teh? Tah ieu nu ngadamel pertarosanana nya. Jawabna naon? Kaayaan negara urang teh aman tur tentrem sarta masyarakatna silih hargaan agamana sarta budayana anu beda-beda. Nah nya kan saur ibu kamari walaupun urang berbeda-beda tapi satu tujuan nya. Walaupun urang berbeda-beda ayo naon saur ibu teh kamari teh geuning aya orang Batak, nya aya orang Sumatera kamari teh Ucok teh geuningan nya. Cok. Nah nya tah walaupun orang Sumatera tetep ku rerencanganana teh dilayadnya Ucokna kan sakit. Nya lamun misalkan teu ngahargaan mah eta rerencangan teh moal dilayad eta Ucok tetapi kumargi ngahargaan silih asa silih asu silih leuwih kaheman. Tahnya
silih mika asih tah silih mikanya mika dedeh tah berarti di layat ku rencanganana. Nah paham ya tentang adamel pertanyaan atau pertarosaannya. Nah, tah anu kaduana nyaeta ya ngaregepkeun lagu sareng nyaritakeun deui isi lagu. Ngaregepkeun lagu tah ayeuna urang sami-sami ngaregepkeun lagu nya ngaregepkeun lagu. Tah laguna naon judulna teh Sauyunan. Karanganana teh Bapak Dani Setiawan. Coba bisa anu emot Bapak Dani Setiawan teh saha sih? Pasti da murang kalih mah sadayana nya teu acan lahir panginten. Nah nya teu acan lahir. Pami ibu mah tos lahir da nya. Tah Bapak Dani Setiawan teh nya eta salah sawios gubernur zaman tahun 2003 nya gubernur Jawa Barat. Tah tahun 2003 dugikeun ka tahun 2008 ibu mah ngalaman. Nah gitu kan ya. Antakna ibu mah tersepuh nya ngalaman ibu mah waktu sarita teh ku Bapak Dani Setiawan tahnya nuju aya riungan naon namanya teh acara Patayat Nahdlatul Ulama teh gitu nya organisasi keperempuan tah ngalaman ibu meuni naon pangalaman eta teh nineung gitu janten sesahilapna we gitu. Soalnya aya Pak Dani Setiawan. Tah Pak Dani Setiawan teh nyaeta Gubernur Jawa Barat lahirna di Purwakarta. Kaping 28 Agustus 1945. Tahnya naon sababna Bapak Gubernur Jawa Barat teh ieu naon teh ngadamel lagu ieu. Tah waktu harita teh nya Jawa Barat teh nya eta kenging naon sih? Namina teh Adiata apa gitu ya. Lupa lagi ibu teh. Nyata naon teh ngawangun Jawa Barat teh berhasil gitunya Bapak Dani Setiawan teh. Tah gitu tah ieu laguna teh. Laguna teh kumaha cenah. Tah kieu laguna teh nya. Hirup bareng sauyunan udagan urang sakabeh silih asah asih asuh jauh tina pacogregan rempuk cukung sauyunan paheyeuk leungeun jeung hate wangun bali geusan ngajadi sangkan mekar lemah cai nu jauh urang deketkeun geus deket urang layetkeun geus layet urang pahetkeun geus pahet silih wangikeun nu jauh urang deketkeun geus deket urang layetkeun geus layet urang pahetkeun geus pahet silih wangikeun. Tah eta nya laguna teh urang hirup bareng sauyunan. Nah nya hirup bareng sauyunan. Nah urang teh kedah hirup bareng sauyunan nya teu kenging pahiri-hiri nya teu kenging naon teh terus wae berantem nya sauyunan hidup di dunia teh gitu kan ya. Udagan urang sakabeh. Udagan teh naon tujuan. Sok pami urang kan sauyunan ucok nya orang Sumatera teh tah sauyunan kan tujuan hidup urang kan kedah nanti silih sauyunan sok alim pami misalkan gontok-gontokannya silih naon misalkan komo ayeuna barudak naon namina teh remaja. Tah ayeuna teh kan murang kali kelas genep teh ayeuna majang ka remaja ieu. Nah remajanya SMP. Tah kedah naon teh silih sauyunan misalkan silih sauyunan teh teu kenging naon teh sauyunan tina anu hal-hal anu negatif nya tapi hal-hal anu positif misalkan sauyunan we hayu urang misalkan urang ieu
geng motor nah naon kitunya eta mah teu leres eta mah eta sauyunan teh kedah anu leres. Silih asa silih asuh tah silih asa silih asuh nyata mengasihi, saling menyayangi nya, membimbing, terus teh menajamkan pikiran teh biasana mah non remaja nih non ibarat nate geningan non raihlah remaja dengan kegiatan yang bermanfaat yang positif nya. Jadilah remaja yang penuh kreatif dan inovatif wes. Jadilah remaja yang berprestasi dina bidang naon wae gitu kan ya seueur berprestasi misalkan dina bidang musik dina bidang naon we gitunya tahfiz gitu seueurnya. Jauh tina pacogregan nah jauh tina pacogregan teh ditebihkeun tina silih gontok-gontokan eta nya ditebihkeun silih naon teh kan sok gelut aya urang gelut nah misalkan naon namina teh naon teh geng motor gitu kan ya tah eta rempuk jukung sauyunan tah urang ngarempuk nya jukung sauyunan. Jadi sahate silih tulungan silih manjangkeun babarayaan nya hai urang rempuk jukung urang silih manjangkeun babarayaan tah ayeuna kelas genep terus bade kaluar nya ka SMP tah sok sanajan tos kaluar oge kudu sauyunan nya pami pendak kaela sareng zakwa masih tetap emut gitu kan ya karena urang teh ngahiji di kelas 1 dipikeun ka kelas genep nah gitu kedah emut gitu nya entong papendak we kaela sareng zakwa teh nggak tahu tuh siapa kamu namanya misalnya aku nggak tahu kamu misalkan gitu aku lupa lagi jangan kayak gitu ya. Paheyeuk leungeun jeung hate nah paheyeuknya paheyeuk leungeun jeung hate jadi paheyeuk teh naon dipagehan nya dipagehan ku nanti tangan saling berpegangan tangan dan hati meskipun kita jauh dengan Kela dan kakak Putra dan Ilham dan Arsyad tapi hati mah tetap emut misalkan teh mohon abi teh nuju kelas 1 dugikeun ka kelas genep teh sakelas sareng Kela teh da bager pisan sok masihan cara-carana gitu matematika teh atana pinaon kan ya tah hatena teh masih kene we emut karencangan tehnya wangun bali gesan ngajadi nya bangunlah nih negara kita bangunlah tanah air kita tanah air kelahiran kita wangun bali gesan teh jadi gesan ngajadi hai urang bangun nih tanah air kita teh menjadi negara yang makmur misalnya nya Jawa Barat teh menjadi negara yang makmur tah ieu ciptaan Kang Bapak Dani Setiawan teh sangkan mekar lemah cai nah sangkan mekar teh jadi ulah punah gitunya Jawa Barat teh tong sampaikeun misalkan naon ieu Jawa Barat anu diieukeunana naon teh seueur anu di naon istilahna teh yang ditingkatkannya apa misalkan ya yang ditingkatkannya itu apa nih bagian misalkan kerajinan tangan seueur misalkan Jawa Barat tehnya kerajinan tangan atau nabi kumaha tah sok bangun Jawa Barat teh anu leres-leres gitu nya nu jauh urang deketkeun tah anu tos jauh teh urang teh deket entong pahiri-hiri ikan ya entong silih non teh mika ngewa gitu nya geus deket urang layitkeun tah geus deket mah urang layitkeun misalkan kakak Putra Ilhamnya Arsyad geus deket hayu urang layit yuk kita bikin program-program biasana mah pan remaja itu dengan beribu program program yang kreatif dan inovatif naonnya misalkan orang bikin karang taruna yuk atau naon misalkan ya geus layet urang paheutkeun geus paheut silih wangikeun tah gitunya nah sakali deui hirup bareng sauyunan udagan urang sakabe silih asa silih asu jauh tina pacogregan rempuk jukung sauyunan
paheuyeut leungeun jeung hate, wangun bali gesan ngajadi, sangkan mekar lemah cai. Nu jauh urang deketkeun, geus deket urang layeutkeun, geus layeut urang pahetkeun, geus pahet silih wangikeun. Jadi silih wangikeun nya. Jawa Barat teh supaya wangi di mata dunia misalkan ya gitu. Naon ya Jawa Barat teh gitu nya. Tah kitu panginten nya pangajaran anu masih nu kadua nyaeta berbeda-beda tapi satu tujuannya tetap ngahiji. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BDR, belajar dari rumah, tetap ceria dan semangat. Amanahnya yaitu tina lagu ieu dicaritakeun deui naon si lagu nanya tentang sauyunan teh. Nah, gitu. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.